Aing mah euy. Gila Imang Junet ngalalauk teh. Gua digulung buaya sugan mah. Lapar. Sanggup digigkan nih. Duh teang imah euy. Udah. Yang lah ya. Astagfirullah. Emang teh. Siap. Naon teh teh geus siap, geus diuk. Aya naon ka ieu teh? Teh. Dibere kopoy aku buya gitu deh. Aya naon ka teh sabenerna teh? Maneh deui wo rekin ka urang deui na ieu. Aya wae ieu teh. Jadi iya Mang Reis. Kumaha? Jarwan teh lek tobat. Arek tobat. Tobat tuh. Alhamdulillah. Lek ka jalan anu bener. Oh, muhun Iya. saya arek kitu. Teu percayaun urang lek tobat. Percayanya? Teu. Meujeuk tobat-tobat lah, teu percaya kana bebengetan kos kitu mah. Amun beungetan ge beunget bahutang, mujas. Ulah sok kitu rot, kudu husnujon ka ari jelema mah. Najan batur niatna rek goreng kali diusnojana sugan aja dialus atuh niatna. Bener teh? Kopiah pake. Tah. Pake mah. Mana batur amang dua deui? Lembungeun Mang Reis. Emang lagi mang nyata mah ada yang ngomong sama Rema Santren cenah yang kajalan anu bener. Tapi kan apal mun sejarah waktu itu lagi dengan minta maaf ke Kang Cecep, ujung-ujungna palang ngaracun geuning. Mah kitu. Ya sugan we atuh ena mah tobat beneran, Ang. Curang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan we bener tobatna untuk cara kamari deui. Meujeuh aing pantrang bagi aing ngadoakeun jelema kos kitu. Geus bagian ripung geus ngaracun guru aing katarik sing ngentah hampura. Kumeuna eta hirup sia bieu kitu. Bukan anak klinik sugan si mah. Ya Allah. Mikmat kitu ka urang teh atuh. Urang mah sumpah urang mah tara ngabohong. Pakapungan deui. Kurat teh sia. Geus lah ena mah. Ang cokot kopi ang tuh tadi urang mapul jeung rokok. Nah eta. Reueus juga dinempo 6.000. Naon sia tunggu-tunggu sia. Adapun aing sia tunggu-tunggu tukangan mah sia ngaracun guru aing sia. Buya aing ka beulang sia jeung mama eta jeung kumaha sia eta urusan sia. Ulang Mang. Nak sasi sia yang udah teh. Korekna eueuh nya. Kodong atuh ah. Net, korek net. Aing teh habis pikir kasih jarwo ieu. Kunaon malah sepasantren. Budak di buat banget pinter di bloon gitu budak teh. Oh namun terbalik deui teh budak didudut ku aing suingna. Sing saya ka mana nya? Gering dah. Mana korek? Saya kali ini malang. Kalau kamu tak kalau pakai jantung gitu mah Suruh usia itu Aceh yo. Karo towo. Gayo ya. Ah segala porokot tabak. Kok sebentar. Ejo. Salam. Mana Mang Junet? Mana lauk? Lauk sia. non stay ada data. Nya angger pausing sugan sia. Puji itu menang, carekan ku buya. Ayeuna sia datang-datang deui. Tanyakeun lauk. Moal jadi angsa bodong sia ka ditu ah. Cicing is mah paham sama is. Non stay geus. Angger parusing. Geus. Da kanyar mah. Ini sekali tuh mantok sia. Mangkat mah. Kalau Jose kan dicobek rahasia. Mana? Baik dia. Iya. Mana kawan? Sehat. Makan. Dalam dunia terkena gesan dah. Mana, Mang? Ini Mang. Pusing aing ah. Sia. Baiklah. Naon sia nyok naon sia. Nah, udah Mang itu semut asa bararau. Bojuk ku teh sungut sia mah. Lomba ban. Mah heus sia. Akrab sih aja. Aing teh hayang ngakap lagi. Sombat. Raga bae lah. Mah kabar teh ka dieu? Aing kubu kurang sehat gitu ya. Aduh, ribuan mereka awak.
Tah, mau iya aing mah kada mau ka ieu mah. Waktunya gering-gering budak. Ieu mah tak nyehatkeun. Sok, Heeh. Nah, Nah, teu aku nyaho teu? Nah, Si Jarwo kunaon si Jarwo? asup pasantren. Kesel aing eta. Nah ngadudut swing nah aing. Geus bukan nama kemah kuai Jarwo jeung pasantrenna kuai bubardir we kabeh. Cara Bisa kuat gitu awak. kuat aing mah teh cara baheula jeung aing pasahabat jeung aing mabok bareng naon bareng ayeuna malah asup ka pasantren tujuan tuh bagi di kos gitu Curhat. belum lain curhat aing mah masalah ke Oh, persahabatan iya, siap, eta siap. tujuan aing dek bener kitu teh jelema teh mah asup pasantren Nyangkanya nyang geus pokona eta mah curang bombardir lah ieu teh mah ieu naon? iya bogaeun eta bogaeun lauk di deket ieu na di pasantren mah urang paling Sing bener. heeh Waduh. beres ya dikit-dikit teh di jajan masak ke urang jualan saware Alat naya weh. gampang apa masalah alat mah bius atuh parah kabeh bener Kira itu kira. yang teh kayak urang rencana teh heula lah Kugeuna hirup aingnya udud boga loba roti aya kopi di mana-mana ini juga anak sultan we ieu hirup sorangan teh ngeunah teu bae aku batur teu cara si Aang sok berehan sok merean duit teh ka batur tapi ribu sorangan aing dek kobong aya mah dek pura-pura teu boga duit we pan jadi bisa daang deui ngilu daang deui na itu teh meuje gitu lah yo Hmm. ya mah urang apok ke di jembatan di ketemuan jeung si Jarwo Geus naon? bek mere surat aing Tinta. surat Surat mana jelaskeun atuh. kana pasantren Hmm. di rogahala tuh hajaran kena eta di dinya Eksekusi jembatan jembatan itu jembatan Cihoe di dinya tak ketemuanna teh ku aing Hmm. di ketemuan siap 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 terus. Bang. Eksekusi naon ieu teh? eksekusi Oh, eta. eksekusi sabarinya eksekusi si eta si Jarwo Fotonya balang kan yang di jembatan itu. mau alung-alungkeun atuh tadinya pada mah di jembatan Cihoe aing mere heula surat ke amplop di jembatan Cihoe siap Siap, siap. geus eta mah Ampun Gus De ini nalangsa hirup teh euy nalangsa pisan imah nemen imah euy daang ge saugor sangu doang Mang Junet nyuseup teu meunang kanyahoan heueuh ampun ini mending nah hirup teh aya nu mere lagi onta atuh itu lah Nikmat ari jadi santri sanajan jauh di bumi kumpul ngariung naon sia naon Ayang diajar wujud ama. Juda ama ka aing ah suro isto Buka ama we. dayang aing ah Ayo nama. dayang ngajar mah kusma Anu umur berapa tahun ayeuna bagenap. 2 genep diajar juda ama menguja cenah Untuk punya oge dah diajar mah dah kolot dah krotik. oh sok baca tok kumaha tah Kan tenang kok dia tenang. oh sarua aing teh nyaho geus meuje tok ka aing aja ku masih ah Pada ngaji mungkin kita pencatan aing siap. Yang ayang ngaji dia nang. Ulang sih Kang. Ngaji kolot ngaji pencatan dia. Nah, sampai ada apa? Dia kerja siran sampai salapi aja ke Jawa Barat ya. Nyawa saya sirannya ho. Henteu. Tuh. Benaheun atuh tah ieu tah lah. Nah, sia. Umur teh 3 genepnya. Batujuh. 7. Tuh. Nyeret biasa we tuh nah. Udah genep lah. Cuman sirannya itu ngeganggu konsentrasi ya. Dengekeun aing sirannya. Masuk. Awas, ini cabuk sih di kapoe Selasa.
Jijik atuh aing ka coret jadi kumaha sih mah. Boga leungeun kos garu sama garu geus sak taun yang kumaha sih. Baik. Yang kerusiran ya berkarya ya sampai salapi harus bisa ya tampil di publik ya. Majarkeun are santri nikmat batan patane daharna jiga mere keluar mah jiga menteri. Bubar ngaji jam 11 santri garancang nyari yuka kemana sih teh? Tadi abel ada ngunahun. Sok sing ngecerik lah mencetan jadi kumaha sih ah. Iya. Mata ucing lah ini mah gede amat. So, itu teh mata ieu, mata dajal sebenarnya. Iya bu. Bubar ngaji tong mencetan buka aing sia hayang kasibat sia. Sia kasibat ubarna sia make 7. Kembang 7 rupa ge moal cangger-cangger sia. Waduh. Saksa mudalalahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ngopi wae kan. Ji, lu lempangan mana tengeren awak? Coba yang ieu pan yang ceng hari teh jag-jag dah. Tong di ogo penyakit malah. Lempangkeun. Geus ngopi can. Atas. Tong ngopi wae atuh ari boga penyakit mah. Oh, ya. Kenal tidak. Tapi hari mantak jeung harang ngopi mah ngopi we ieu. Iya Kang. Mas. Adanya perkawis ieu teh perkawis. Ayeuna teh rame-rame virus teh nya. Oh, virus COVID-19. No, ada teh kedengar tah. Virus corona. Ya pan kamar itu masalah abdi keracunan teh asapal laur gitu tah power kena virus corona kan nyebar ka batur mereunan. Wah, insyaallah sugan eta mah ieu moal meureun ah. Piraku atuh di kopi beras-beras ka corona ah. Moal eta mah penyakit rai mah insyaallah kedeung ge cager lah insyaallah lah. Ya pami kitu mah. Mudah-mudahan deh teh eta mah ada sanesna naon ya Kang. Daharna barake corokan sanajan eueuh laukan. Naon? Ada ngaji mah lusu ah. Bisa mencetan heula ke sia mah anu penting daek ke ditu tah tita. Bisa ngaji mah ke balik mah. Deuh. Ada ngaji ah. Pencetan aing sih jadi kumaha sih sia? Oh aduh. Surga pencetan pelebah cangkeng teh nyeri cangkeng kamar geus ngaduk atuh. Ngaji, Si Junet. Ngaji. Pencetan pelebah cangkeng jadi kumaha sih mah? Dak saker sedeh. Cangkeng. Tinggal cangkeng sia. Berani teu motor tetang kurang teh. Saker teh. Tuh nyata tentang kusabab virus eta teh ageng nih pengaruhnya sampai nu umroh sagala eta ditahan. Nu toap di kabay namanya sareping khawatir ningali zaman ayeuna meuni. Oh nya. Asar kiamat gitu. Oh nya ayeuna mah ieu kieu we urang mah hirup entong ringrang tong hariwang. Da kahirupan urang mah usik malik nage ku dalang. Gitu. Cenah cek dalang urang di petian geussan nya meur urang teh di petian geussan gitu. Mau tea meureunan gitu. Ayeuna mah urang mikirkeun mah ku kahirupan urang tong mikiran bangsa virus COVID-19 virus corona nu kararitu lah. Ayeuna urang pikiran hutang can kabayar. Bang emok di mana-mana pan nyengan ayeuna mah geus mewabah nu kararitu teh. Bangsa hutang-hutang rentenir nu kararitu teh hese teh paning ngamusnahkeun anu kararitu teh ieu. Pan ayeuna mah ningan barudak awe barudak lalaki ayeuna mah nurutan adat barat lobana teh ningan. Can bisa nutupan aurat. Pamabukan di mana-mana ayeuna mah ningan perjudian di mana-mana. Heuh nya boroning di mana-mana pipir pondok urang di Lungus Awi teh harita lamun teu diusir ku reng-rengan si Jarot mah coba harita paningan ieu. Ayeuna mah urang mah kudu bisa antisipasi virus kemungkaran lain virus corona, lain virus COVID-19 gitu. Ya mudah-mudahan lamun situ sing ditebikeun tina macam model karitu teh nya Kang ya. Amin. Sing daraksa sing ditebikeun. Tuh ayeuna mah urang mudah-mudahan we tuh cek tadi teh ya sing ditebikeun nya tina virus-virus nu kitu mah. Oh, nu eta mah nu karet mah sing jauh-jauhkeun lah di urang malah. Eta tuh dapan di ditu teh tah di luar negeri aya nu ngomong kieu pan di luar negeri mah. Ya cek bahasa Indonesia mah tidak ada yang bisa menghancurkan ekonomi negeri saya cenah.
Panahna buktina nih ariku pangeran di Tang Taiwan kadinya breg. Lumpuh segala endah. Indomaret tarutup, naon toko-toko tarutup ayeuna mah. Sakola di ieu diliburkeun udang 2 minggu. Etanya. Sabab eta teu pira virus teu katinggal-tinggal acan ku panon. Padahal makhluk Allah kan eta. Gitu. Ya ieu nyares-nyares mah dia teh, Kang. Tah. Ieu teh ye parfum terbaru ala santri ieu teh ye. Merekna Ebi. Ieu teh tiasa dipeser teh di Shopee. Sopinya. Mun lapakna teh namina teh santri pariwisata. Oh, saya tuh. Sok geura cobian. Seungit ieu teh ye, duh. Dipasikeun mah teh. Oh, iya, cobian we lah ya. Ebi aya nu seungitna teh Selena Gomez, naon meureun Selena Gomez ieu teh. Artis itu mah Kang. Artis itu teh luar negeri teh nya. Begini seungit teh. Kang Urai hiji tah. Urang hiji ya. Asa saya itu Kang. Oleh-oleh ieu teh. Ini ngaburing canggih teh. Mohon ieu teh kamari teh nu ameng ka bumi nya aya tamu. Pasian ieu teh kenang-kenangan cenah ngau kenang-kenangan dianggo we lumayan ah. Ya, alhamdulillah. Yang ngaji. Ya, yang ngaji sia. Banyak tuh di Surabaya saya ngaji mah. Tunggu ngaji corona ge loba di buya mah. Juga itu ah. Geus aing pencetan geus aing cek geus ieu. Kabuya. Ulang-ulang sih kabuya teh. Sieun sia kabuya. Era anu kabuya mah. Era kunaon? Era mah lamun kanyut sia tarang era kakare. Unjung itu ah. Bata ikron tah. Jukut sama bawa teh ah. Leungeunna geus serak sekos garung itu ah. Punten. Ayo. Yom. Sia kopi aing sia. Sia kumaha sia kelakuan teh nyengir sia. Man akroma aliman sasa jalma anu ngamulyakeun ka jalma alim faqad akromani cenah cekang jeung Nabi teh maka ngamulyakeun ka kula. Wa man akromani sasa jalma anu ngamulyakeun ka kula faqad akroma Allah maka teh sarua jeung ngamulyakeun ka Gusti Allah. Pama wahul jannah jeung tempat baca teh surga. Masya Allah. Ku ngamulyakeun ka jalma alim oge bisa nepi ka kitu nya makana ieu aya aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Wo. Naon ka dia? jadi ieu Mang Roni Naon? anu diajarin deui ama Diajar di ama. anu baba alif yang Euy, hayu wae sih tapi enak keur ieu keur jaker rotina. Kasiang atuh kasiang. Siang ngadaekeun geura. Urang ieu keur jaker rotina ke bahan pohon deui. Gimana ya? Wo, nah ieu aya keterangan aya jelema lamun ngamulyakeun ulama bakal asup surga. Sia kari-kari baheula ka buya ngece untung sia tobatnya. Alhamdulillah. Pantunya mah tuh, enak mah nyawa mah maju. Ulah deui gitu. Anjung geus tanganna sia ngajina ka sia. Mana nya bilang di kopong kamar 12 dah eueuh. Paling ge di Empang sia. Ya Bang. Ting di Empang ting di mana? Teh mah eta mau jang ieu. Oh, ayo nyaman tuh nya. Masuk. Ayo ah. Sagati sasalaman atuh. Angan biasa. Benarnya kudu ngamulyakeun ka jelema alim teh. Astagfirullah. Nah, yes. Iya ya, aing manggi ieu maca kitab Aduh dek ieu keur ngarang ieu ngarang sairan ieu. sairan naon? Jaker sairan sampai salapi, salam dunia. Geus meunang ya. Ya eta aing nyaho teu nyaho nadana ka itu aing beja aja bang itu sia heuh. Kayak gampang eta mah aing ieu lah ya masalah ieu ya. Nah, Jelema anu ngamulyakeun jelema alim teh sareng jeung ngamulyakeun Kangjeng Nabi cenah. ada heuh. Eta hadis sahih eta. Eta kan kudu kaula tuh, ulah gagah. Soal. Jeung saha jalma anu ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi sareng jeung naon coba? Sarwajeng ngamulyakeun ka Gusti Allah. Oh iya atuh aing. Aing saged salapi atuh gagah. Mau anu mampuan juga aing. Terus saha jalma anu ngamulyakeun ka Allah naon cek sia? Maka engke bakal diasup ka surga. Kari-kari jas yang ngadenge teu kabar nah itu. Nah, Anu ngaroga hala kiai. di mana? Teuing di mana mah. Rame teh. Rame jas. So teh. Kumaha teh caritana? Eta caritana teh aya santri
ngalanggar aturan, ditakjir, Nu eta. Sepuh pura-pura teh nya. Dek nyaho ti adina RW teh. Ningalina HP-na. Bisa kumaha? Aya eta pusingna ningali kiai ku kertas di kieu-kieu beungeutna. Eta santri ti Bang jangan gitu cenah. Eta aing pusingna. Lamun cara aing eta posisi aing di dinya. Mana nya anya? Aduh. Ulalangna nih hidup. Hayang jadi jelema bener oge diajar lulutan mingguan hete aja dah kita jadi jelema bangun ya Allah wadun jalwa ya Allah amin Tibang ibaratkeun atuh urang heuti bang atuh urang mulai mampuan ieu juga urang jadi kumaha sih lamun ibaratkeun mah buya di rogahala ku preman induk mana kah nu babaturan sesuing teh eta ibaratkeun buya teh dicarekan teh nya itu kieu tah Mana ini teh narima kamari gini. paling kieu kun tah kesel atuh aing Ditangkep. oh di kumaha we geus kitu mah mujas jadi kitu eta teh carita teh is Tuh, yang kita narima. jadi santri eta teh ngalanggar aturan di pesantren eta Heeh, cek aing pantai dikit. anu goblok kurang ajar mah orang tua eta teh geus nyaho heupuh mantak dikeluarkeun beureun manehna boga kesalahan anakna teh karena dicarakan guruna Ini si Aang tuh penta kopi ini. Pemantak itu kita teh kolotna pasti tengah aja keur itu ya. atuh pasti ah Atuh pejabat itu nya, jika pejabat dah. hampir gitu juga mah kesel aing ningalina lah kabongkeun boga tahta jabatan jeung harta sangeunahna ka kiai ka para alim ulama matak pantes loba bencana di mana-mana di alam dunia teh Coba corona ini di mana-mana Di mana-mana. soal corona mah sebenarnya Lebih ke umroh di off lah. nya soal ieu termasuk sejarah eta Sejarah. Mekah teh pikeun ka jengking Tanda-tanda kiamat kayaknya. Mana? Ini ngomong-ngomong siang kapan siang ini? Ini dengan siang pan Tadi di tangan kurang kita di tangan ku si Jarwo. Kunaon kerah? Tembang temen selumputan gitu. Bosin di porolising sugan. Sadek diajar jadi mata-mata cerita Mata-mata eta mah efek pelit we sieun penta udud jeung kopi. Itu nama udud teu ke arah kopi bae. ujung wae eta mah eta we ti tajongan orai. Garok teh sia. Tentu aing kudu hutang yang gede ka sama aku bah. Ya. Kita ngomong-ngomong nulis naon nang? Ieu teh nulis kata-kata ya. Serang bacakeun ya. Ayo. Siap. Halus henteu. Ari tulisanna mah goreng. Oh. Tapi kata-kata nama pasti menyentuh jiwa ya. Coba bacakeun. Begitu bebas dan gembiranya kita beraktivitas di dunia. Sampai-sampai kita lupa kepada Sang Maha Pencipta. Tenaga yang kita punya seringkali membuat orang celaka. Pernah lah macam kata-kata ya. Celaka. Memiliki banyaknya harta tetapi sulit berbagi kepada sesama. Tingginya jabatan kita seringkali menyengsarakan anak bangsa. Lisan yang selalu berkata-kata seringkali mencela dan membuat hati orang terluka. Melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa rasanya sudah dianggap biasa. Kepeduli Allah murka atau tidak. Yang penting kesenangan dunia dapat dinikmatinya. Duhai segenap manusia, cobalah buka hati nurani kita bahwa sesungguhnya nikmat dan pedihnya dunia hanyalah sementara. Sedangkan nikmat dan pedihnya akhirat itu abadi untuk selama-lamanya. Dan mungkin sekarang dunia adalah kehidupan yang nyata dan akhirat hanyalah sebuah cerita. Tetapi akan ada suatu masa bahwa akhiratlah kehidupan yang nyata dan dunia hanyalah sebuah cerita. Gagah ada kata-kata. Gagah mun itu bisa tunduh ya. Kalian palanes nya alhamdulillah ya. Jadi usumi di jalma FM mama malat. Mananya sama dah. Benar asli ya. Maaf. Aduh, yang dangan di kampung di kamar 12 dah gak biasa nangna eta. Iya langsung di dewa ya. Si Jarwo ya ka dieu. Obat kemarin entah apa. Henteu urang mah. Obat urang teh mah ngojen lah. Waduh, bener halus. Alhamdulillah. Tambahan deh nama sugan we atuh. Dua deui tah. Jangkung kesija Can tobat eta budak tua. Harja. Tanya. Erek naon tuh mah? Urang yang dianjal
Dul ama. Tadi kamang Jarot, kamang Roi, alembungan aja kan bukan nalalemen. Karena kamang Aang mah dia ngajar pendek. Nyadai cuman kan orang kita bisa sebenarnya macam bisa ngaji teh mah. Aduh, kamang urang mah lo. Bisa we atuh lah. Oh, kajen lah supaya aya usian awak urang itu. Daang sugan di usian. Maksudnya teh supaya aya ilmu cerdas sih kumaha sih. Sing jelas. Kasupana sih tanya. Itu pelangi mantapnya. Pelangi nanti ada cincin. Tuh yang tak dicat sugan langit. Itu nu ngecat langit. Tuh yang pohon sugan. Bolongan bala duitnya. Mahal bolongan. Panas pindah Panas sih. Ini kuat ngaslang tuh. Mana ulang? Tut ieu naon nu kieu? Tut. Naon nu kieu? Nunut. Tut. Mang baik minaan mah. Tut. Jukut. Aya minum lah. Tut. Oh tutut cenah. Aduh landa mah lain kumangit tuh. Oh beda. Beda. Terus si aing mereka saha euy dah. Ini yang santri juga. Gimana nya tongkrongannya? Cuman di itu teh lah, di emang abuya aja ning lah, jangan kukul aja. Bener tuh ya si sarjana nulis nanya. Ditungguan ku aing di jembatan Hejo jam 10. Ah bener sih. Ini budak mahal, pinter tapi belum kau yang sudah buka di aing teh. Gua ngajakan tapi budak teh mana nya? Pisan budak teh. Berarti gembus di wae. Ada unya, ada ama. Tuh ka sobat itu tuh pances. Aduh, bisa mangwajan. Bisa alip doang. Aduh, Si Aang we. Coba mana? ieu kan mangwajan anu langsung naon, anu Nangtung pager. aduh lupukeun pager. Ulah. So coba baca bismillah nah. Beraku tak hafal bismillah. Di dia tuh beraku Ar-Rahim-Rahman ni lahi kumaha teh jadi bismillah. Iya. Kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Alif, ba, ba, ta, ta, ta. ta. Pakai hamas lain ta aya ta beda. Jadi tungtung letah karena tungtung itu belang luhur. Tah, gitu yo. Tungtung letah yo nya. Ieu tungtung itu misalkan belang luhur. Tuk. Tah, jadi nya pas ieu ya tungtung letah na. Ta, Sa, ta, sa. ta. Jangan ngeureun teh. Siap teh. Ngaji cenah tah. Jal, pernah jal. Bagus jal teman-teman, kurang ngasih mut itu. Kemana ieu Ngaji karungnya? orang kajang simut. Kopel omen heula tarik ngaji lah jadi kumaha sih ah. Kemana tuh? Eta buluk kelek kan aing buluk kelek geuleuh aing teu betah aing ningali buluk kelek kita tarang buluk kelek betul mah buluk kelek kieu eta mah buluk kelek tarang hujan macam asa Ruang rintik. Aduh, mang kumaha teh ya hampura. Ya, enggak lah. Ngadewe atuh. tuh aing teu betah Ajen terus gendeng ke. buru jadi kumaha sih ah. Lu mah ngomong. Ngasibet kurang nyimet jeung kurang nyimet. Ajang iya Mang Ajang. Ah, boga. Anu. Dengar kan. Sorangan boga udut aing dulu. Tolong, ha. Ngebaturan ke boga udut gua. Ayo ngilu guys. Anjaro, ayo burung ngilu mah. Butuh bong emang ngilu ya. Cin pacok orang ini tuh deh ah. Ya, almag Jung tuh jama ngaji deh si Ang. Ini istilah ah. Jal. Naon? Naon? Sehat om. Ya sehat awak benernya itu sehat. Mas Jaro. Oh, wah. Jaro di kamar tuh.
titipan itu. Panaon ya? Surat cinta sarjana cenah. Bang mere kenal. Mas saya jeung si Jarwo. Heeh. Muhammad Jarwo Lesteng ya. Suli. Heeh. Oke, beres. Nah, panas deui nya. Oh, siap. Yuk. Surat naon nih surat ampun. Terus kurang bere kan hal ka si Swingnya si Jarwo ya. Kali sih itu. Soalnya Babawaan tuh ini mah. Ari si yang gitu gini. Cuek. Kemana gitu? Kita mana? Ngomong. Ngomong naon? Nak ngomong. Ngomong naon? Nak Ngomong naon sok ngomong. Udah amat. Bang Mamat berbetan. Ya mana? Tahu tak Bang Mamat? Saya ngomong ke Bang Mamat. Geus tong minum mah mah. Jauh bener ini ngomong ke Bang Mamat teh. Nah, Itu mah ngarek mah. Mana? Simut nih. Lain buru orang ngasih mata yang jadi gara-gara si eta gua ada nang Jepang. Kayak di jalan lah, jangan. Lalu sih itu. Nah, ngaji cerah ajarannya. Dalam ngaji itulah. Kayak bisa ngaji mah. Ngaji mana? bismillah. Yo, dengan kan masih yang bisa mana yang bisa ngaji. Kayak bisa balik mah dari masih kayak nggak sih mama mana bisa balik mah. Balik mah ngaji mah nyawa. Mau kabeungan teh sia bener biasa mah bener rampok. Allah. Balak-balak dulu manggarotan tuh. Ngapain kau nanya? Enggak ada apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ơi. Alif. Ba. Aduh, apalah itu malah. Tunduk. Surat. Ulanginya apa namanya? Jangkung. Jangkung. Mere duit tuh kan yang surat cinta. Gila. Kan mana tuh? Baca we ke. Ke mana? Mandi hareuda. Ditunggu aeng di jembatan. Halo. Anaknya ya kita Kan cuma ampun ini mah ya. Siap ya, sendalan gaya penting. Hidup. Buka dikit. Mereka mana emang mana teh, Wo? Alek ngablokan hijang. Arek naon? Ngablokan hijang. Ngaperokan si jangkung. Nah, Bu ya. Saha si jangkung usaha? Lemannya nih akan nasi salja. Batur maneh baheula keur bangor. Arek naon cenah? Udah ngajakan upload di jembatan CBN. Naon kade mana dikumahakeun ku reng-rengan si jangkung. Ya tapi ulah naon lah insyaallah. Nyuwun kepiduan awe ka Bu ya. Sok ngaji tara.
Oh, lu alhamdulillah Bu ya. Kamang Aang. Nah, Jarot tarang ngajarin Jarot. Ulah ngaji. Kira aku ulah ngaji ah. Di kalangan mah yang diajarkeun ngamanehna. Nanti itu saya tahu watak napan dia tuh teman keras. Nyaho naon teh ngaji teh ya. Nah, diajarkeun teh bismillah, alhamdulillah nepi ka alif. Coba bismillah lah bismillah bisa teh. Lancar kan bismillah. Ah elah Bu ya. Era usaha usaha saya. Alhamdulillah Bu ya. Mau masuk. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alif, Oh. ba, Nah. ta. Tarik nepi kata aja. Mun Bu ya. Pinter sakit ge maneh wo. Alhamdulillah. Batur mah yang nyaho alif ba teh nepi ka Arab Saudi nepi ka mana? Bawa ka ditu jauh ka luar negeri. Jauhnya. Ah. Ayeuna teh kaprokan sing jantung. Mana mah nun kan doa nama ka buya sing ulayanan naon Ya doakeun sugan we atuh. Si jangkung hayang ngaprokan maneh teh rek manehna rek tobat sugan nurutan maneh wo. Amin amin. Ari ngaran teh saha poe deui deh. Jarwo naon teh deh. Muhammad Jarmo. Ari rek ari itu mah. Kade di jalan. Naik mapa ka ditu? Mapa we? Rak urut preman lempang hari supir-supir truk meureun jeung supir angkot warau meureun urut jadi preman baheula. Wow. Nya pegat ya tuh. Nya atuh bade magas we. Bere ongkos karunya 1000-2000 ge pan batur teh usaha nu halal eta teh. Nya mun Narik angkot, narik truk ge usaha halal manehna neangan duit jeung anak pamajikan. Bere 1000-2000 mari boga mah duitna. Kade di jalan itu rada iya ya, rada cidem-cidem musim hujan. nya we atuh. Gitu. Kade wo nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali we ya. Bulan-bulan gua ya. Kemana? Salahan kan ieu mah. Man. Kade jalan, wing kade. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam tutupan sing Mbak Orai arasup ah. Kung julatan lewat Mangojel. Lewat Anjupatan len. Da Jarwo anya pusing keneh. Maksud sia naon pesantren? Hah? Pulang lihat tobat. Tobat sia ah. Aduh, berapa nek kieu wae hirup teh. Bating tobat, saya mau terima ieu tobat oge. Di situ geus judi je aing geus mabok. Ya, aja li dia mama lah so tahu. So tau geus si asup deui lah. Dan dumuk we tano ke di sana. Cing lamun sia buk asup deui kon gudut swing sia koeng deh. Jadi dia mama lah so tahu. Anak dan dumuk Ustaz diterima ku Allah. Urang preman tobat, tapi teu nyaho diterima ku Allah apaan teu. Bener nya mah, aduh kumaha aing hese aja sekarang itu da aing sia mah. Anggeus sia aing geus moal asup deui mah, kudu teuing. Si asup deui moal ka dieu. Bong aing. Dicartel aing. Kebuya. Mabok lah aing meuli ya. Bong. Bungiji. Bong aing. Ya, Jarwo. Sia lamun hargaan aing keneh, sia asup deui ka dunia hitam, mabok judi di aing. Kawan ieu sia. Ana mah kieu ya, kabalikna. Lamun sia ngahargaan keneh aing. Asup ka pesantren yang aing. Bung aing mah. Kudu. Oh, ini digalakan sih ya maksudnya naon? Geus. Hah? Deket dia. Simut apa ya? Loba setena juga simut ieu. Simut kararas cenah Gus. Simut
Sararas. Simet ieu ah. Ada tuh simet teh. Asal aing ngeuh simet mana sakit itu mah ya. Oh. Angkurat teh.